Sare uyah kieu karek gudang usaha lain karek nguliat uyah kieu batur mah geus kemana ya neng keun we heula atuh dalapan usaha mah lain embung hese lain hese ikhtiar neangan pos batur tuh geus neng pan kamari ge nanti tanging domba-dombana kalah kapae ditanging sapi udah sieun paeh deui nya mending kene cicing we dari carekan we batur ulah nu kitu usahana neangan nu sejen da loba lain nu kitu bae usaha teh ka kota tuh kos batur ka kota erek kumaha neng panama apal ieu ijazahna ge SMP ayeuna ka kota da moal nu narima tuh tuh di kota mah dagang-dagang naon we da payu di kota mah mesing ijazah SDG pan aya dagang teh kudu boga modal ngati mana sih atuh neng jualan itu mending si bapak jual bung teuing ke nyarekan hayu we geus sagala beak ku sorangan eta teh dijualan digantian hanteu ya neng kudu bersyukur orang sehat genan batur mah garering ieu ge kurang bersyukur kumaha bersyukur unggal poe ge nu bersyukur mah moal hayu we kukulutus atuh neng ieu urang teh kudu alhamdulillah euna dibere awak sehat komo lamun dibere nyeri bool we geus 1000 atuh neng parasihan neng parasihan tong kitu neng teh beunghar asli nama eta teh kitu ya urang teh kudu loba amal ek naon karunya parasihan nah bohong-bohong kumaha itu menipi khawatiran kitu tingali tong dipercaya parasihan ya neng urang kudu syukuran alhamdulillah bisa dahar kene parasihan nya dibikeun ya mang nuhun anya nuhun didoakeun ya rezekina nya nuhun duit sakitu-kituna dibikeun kita tadi dipenta teu mere urang teh kudu bager urang teh kudu loba amal neng amal oge atuh diimah heula lain wakasan amal keun wae neng urang teh sugan teh ayeuna jaganing ge teh urang teh bakal menang rezeki nu leuwih ti dinya heueuh ayeuna ge can nyangu eueuh beas nah kumaha duit kalah dibikeunan kanu sejen kecuang ikhtiar deui lila yo ayeuna mah teh hayang nyaho neangan duit belikeun beas belikeun deungeuna minyak goreng geus sakitu cukup nya kayak ge mangkat teh hayang nyaho neng mun kitu pisan aing mah ampun teuing aing we beblekekan kieu kudu beramal orang hirup teh meskipun orang susah orang teh kudu bager ke batur ke lamun dibere loba teh tah pan urang geus teu aneh bebere gitu keun we irah we menang rezekina mah tuh kan ya aing kudu ka mana nya mau bisa balik bukan malah mun urang teu menang duit ya tapi lah percaya we urang bakal menang rezeki nu gede rieuh kana sirah iki anu tadi masihan artos kabel 50.000 oh uhun akang nu tadi ngemis nuhun oh ikhlas abi mah Kang Ridho abi teh nuju surprise nuju milarian jalmi-jalmi anu baik hati oh terus kumaha gitu Kang ternyata si AA anu jalmi nu bager masih kena aya nu peduli ka orang-orang anu aralit uhun kun wae eta mah Ridho abi mah Ridho karena keridoan AA kebaikan AA tah abi masih hadiah di dudungan abi iya naon iya Kang artos kamu kebaikan si AA anu parantos baik hati ternyata masih kena banyak orang-orang yang baik hati hah iya nulas iya Kang mohon sok hadiah iya ya rezeki kamu AA iya artos kanggo abi mohon abi pan masih anangan 50.000 Kang nah eta kebaikan AA teh dibalas Allah berlipat-lipatnya nuhun Kang aduh iya laras iya leras-lerasnya eta rezeki ti Allah kanggo alhamdulillah nuhun Kang nuhun pisan mohon nya nuhun mangga manfaatkeun ya artos moge-moge sing barokah eta milik si Kang nuhun nya mohon mangga alhamdulillah nya bener cek urang genan di garandeng ieu teh aya naon atuh supres segala rupa lah ngarudetkeun
Alas ya. Eta duitna mah di loba si Aa euy. Tadi mah da acan nyekal duit sakitu 50.000 gede bikin ka batur. Lah aing mah ieu mah euy kudu dibageran. Duh, alhamdulillah aing milik kerja. Tuh nya. Ya, Neng tingali. Mere 50.000 tadi ya. Iya. Diberena tingali. Keh heula. Hah? Ieu naon duit asli ieu teh? Kan tadi teh aya nu ngemis teh geuning Neng, ka dieu nya. Heeh. Basa ku dibere duit 50.000. Eta duit teh 50.000 na dibikeun cek ATK nyokot ieu na we susuganan yang susuganan orang teh beramal gitu keur eueuh geuna. Tah tingali hasilna langsung dibayar kontan Neng. Heeh. Matapna tong sok koret teuing cek ageuna. Hampuranya. Nah, Hampuranya tadi geus melek teh. Kemah tong kitu. Ya, Ajal mah teh insyaallah. kudu loba sodakoh. Intina Ya. mah ambe urang teh hirup teh tenang, nyaman, tentram. Ya, Hampuranya kabeh ieu jang abi. nyageus lah teu naon. Ya, Kabehnya Jung, kagok Jung. lah setik-setik. Jung, canak poneng Jung. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Oh, mas teh aneh, geus nempo duit mah hejo, tadi nagalak jadi bager. Penting. Neng, Ya, baduit euy. ya Bahagia hate. pasti. Ayo rek ka kebon heula. Jung, Ya. ngantong lilanya. Otoh, cek urang endit ya geus menang duit mah. Erek meyakeun duit, jang naon di loba-loba bisi bulukan. Engke kade masak eta lapar. Heeh, tenang we atuh. Heula bisa kabulit manten. Nya, Jung. Nah kamana ieu ogai sengklek tan datang-datang ya misi teh hasil henteu nya. Iya di dagoan dari tadi nah kamana wae kumaha hasil? Alhamdulillah geus lila ka dagoan. Kita tadi cenah suku di dagoan kamana cenah ieu jalma. Ya urang geus hasil tadi mere duit 50.000. Dibere duit 50.000 kurang diberi hadiah. Duit sagepok. Ayeuna wong beraksi deui Bang Tipu ku urang. Ayo siap. Oke. Ya lah, ayo. Duh. Anggeus nyangu enggeus. Masak enggeus. Tinggal nyantai aya nama. Nih harareudang kieu. Hareudang. Nyantai heula di dieu. Ya imah nu tadi diberi surprise ke urang. Anu Bang Tipu deh ke urang. Tanya anak mere naon ya? Ya, siap. Parasihan Neng, parasihan teh anjing rasa mam parasihan. Siga nu tadi eta mah pengemis teh nu dibere duit ku si A 50.000. Parasihan Neng, parasihan teh anjing rasa mam Neng, parasihan. Siga nu tadi pengemis teh ieu teh. Parasihan Neng, parasihan. Dia mana dah hese deui belum dia opet tiga nama itu teh. Kan bae cicing wang ieu urang wang paksa wang ngemis-ngemis cicing. Atuh sok ajaran. Tipe urang. Siap. Ieu pengemis nu tadi nu ku si A dipasihan 50.000. Mohon Neng, mohon. Wah, iya mah dimilikeun deui wae ieu. Tadi ge ku si A dibere 50.000 mere duit sagepok. Kumaha ieu lamun dibere motor sugan we jadi mobil atuh euy Kayak antosan sakedapnya, abi kalebet heula nya. Mohon mangga Neng, mangga. Cicing berhasil orang. Tenang. Sugan we atuh. Deuh, sugan we ieu atuh euy. Jadi Pajero. Mudah-mudahan we. Ya, candak bae ieu nya. Motor tuh nu ieu motorna tah. Ieu kuncina. Saras ya teh. Muhun leres. Leres Jung, bener. muhun. Jung, sing barokahnya, sing berkah, sing manfaat di anggona. Amin, ikhlas ya teh, ikhlas, Uhun, leres. ikhlas leres, uhun. Fan ya, bener. Iya, Wak. Uhun. Nuhun ya teh. Uhun. Nuhun teh. Uhun. Sok we candak sok. Gitu.
Yes. Aduh, ngarep-ngarep Pajero iya. Sugan we motor nu tadi teh jadi mobil. Ah, mantap pokoknya mah jalan-jalan teh dina mobil mau kehujanan. Ah. Kalau kahujan teuing aduh. Ah, lapar euy. Pasti geus arasak euy sangugenan. Kena motor pinjem ku saha ye eueuh geuning. Neng. 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 Ya. Yo. Ai motor ke mana? Oh, motor. Nya. Yo, motor teh di kap pengemis nu tadikeun. Hah? Geuning anu tadi amere 50.000. Di ka pengemis kan? Heeh. Nah, neng sok ngacador. Diamalkeun. Yo, neng atuh amal kitu-kitu teh yang motor hiji-hijina dibibikeun. Ya, apaan cek age kudu beramal sedekah jariah nu kararitu. Nya ku neng teh bikeun we motor nu tadi. Age mere 50.000. Jadi duit sagepok. Sugan we motor jadi mobil atuh. Eta bisi ditipu eta motor bisi teu balik deui kumaha eta neng? Tenang, balik deui sakedeng deui ge tungguan ku Eta tira eta meureun sajaman lah aya. sajam. Aduh, neng eta kumaha lamun ditipu eta motor ngan hiji-hijina eta neng? Wah, geus cempe gandeng. Moal kumaha? Dagoan sakedeng deui ge datang. Neng ngerek Aing. ka dapur. Anjir teuing. Nu kumaha pamikiran eta motor hiji-hijina tadi dibikeun. Karena itu kunaon euy, siga nu gelisah gitu. Ampun teuing pemajikan aing kumaha kalakuan. Kunaon wong siga nu gelisah gitu. Bade. Hah? Teu gelisah kumaha tuh, Pade? Kumaha gitu ya teh? Yo, eta pamajikan motor ka dibibikeun. Kasaha mikeuna? Ka pengemis. Aduh, ampun. Nyaho aya nama zaman keur kiwari mah. Segala ogenan ditaripu. Nyebutna teh cenah. Pan tadi teh urang teh amal. Duit 50.000 ka pengemis. Terus kumaha? Terus pamajikan teh mimitina teh. Ai teu ngandak lila urang teh dibere duit sagepok. Tak ku pengemis. Gitu ya. Eta manehna teh nurutan nyebutna teh cenah mikeun motor ameke jadi mobil. Nah kumaha geus kieu Pade ye geus 2 jam leuwih. Ya geus lila ya, ya geus lila. Geus lila teu datang-datang. Geus atuh aya nama dagoan we, sugan we datang. Balik deui. Duh, yeuh, keganti motor. Can datang keneh wae ieu geus poe kieu. Kumaha teuing aing mah lamun ka dieu mikeun gantina aduh aing mah euy. Ieu Pade kumaha? Aduh. Geus aya nama sing sabar we dagoan. Ieu gaganti motor can datang keneh bae. Kumaha? Ya, Matak, ya, ai kangaran jalma anu kakarawawuhnya, ulah sok percaya. Gitu, bari jeung aya nama amalnya nu ngaran amal kudu satimpal. Gitu. Tah, dengekeun neng. Heuh atuh da sugan teh kos tadi. Tah, ieu nama geus kieu we, daragoan we sugan we datangnya. Ieu geus ek magrib ieu teh datang Apanya aya geus ka magrib deui nya, ongko ieu rek salat ya ka masjidnya. Sok we nama dagoan sugan we jeung sugan. Tuh nya cek agenan padu mikeun bae ongko. Pelajaran ieu mah kadenya ka payuna ka hareupna ya. Kadenya nu ngaran-ngaran heueuh ka jalma, wawuh jalma ulah sok langsung percaya nya. Dengekeun gitu. Geus darek magrib ya nya ka masjid heula. Nya. Ieu kumaha ieu motor ieu? Heuh atuh kumaha da sugan teh? Rek aya gantina. Ampun teuing. Ya geus we lah, tong ribet-ribet engke we meuli deui. 60. Meuli deui we.